subscribe channel YouTube CKR Official. Ngaran kuring Rasta. Umur kuring 72 tahun. Pagawean kuring pangsiunan PNS. Ari panganjarkan kuring nyaeta di Citaman Cimahi. Nya kuring boga pengalaman mistis bahasa zaman baheula. Di Cigugur Cimahi aya makam panggedena. Eta makam teh lokasina di sisi jalan kareta api. Kabelah kulona ngarana Kampung Citaman. Kebelah wetana nyaeta Kampung Cimindi. Atu kebelah kalerna aya Kampung Cibabat. Anu kebelah kidulna nyaeta Kampung Cigugur. Dina tahun 70-an mah eta kampung-kampung teh masih tiiseun. Teu cara ayeuna manigegek ku wangunan anu aralus. Harita mah imah teh masih kene ancal-ancalan. Pendudukna oge masih saeutik. Kajaba masih paroek keneh. Da can kabeh imah ngagunakeun anu ngaranna listrik. Eta oge geus aya imah anu ngagunakeun listrik mah nyaeta jalma beunghar anu imahna gedong. Tatangkalan galede masih loba. Komo tangkal awi mah mani pating jarumpluk. Di jero eta makam aya hiji kuburan tokoh ulama anu nyebarkeun agama Islam di sabudeureun eta daerah. Makamna teh dikuli bengkut tembok, tapi luhurna mah teu ditutupan. Ngan aya anu aneh, aya hiji tangkal waru anu asup ka eta makam. Terus muncul di keluar. Eta makam teh dikaramatkeun ku urang jauh masuk pada ngaziarahan. Ngahaja ngadon tawasulan ka eta tempat. Komo lamun geus datang bulan mulud mah unggal peuting sok aya we jalma anu ziarah. Ari keur urang dinya mah jigana hare-hare we eueuh anu istimewa. Ari lokasi eta makam teh pas pisan luhureun jalan kareta api. Kareta api na oge masih jarang ngaliwat. Paling sabaraha jam sakali ngaliwat nate. Komo kareta ekonomi mah anu mineng ngaliwat mah paling kareta api anu marawa barang seperti mawa kai, mawa batu koral, mawa gesik,
lolobana mah anu mawa kopra. Kereta api anu katelah ngaranna teh si Gombar. Cetna hideung belang, matak serem katinggalina oge. Kereta api si Gombar mah masih ngagunakeun mesin uap. Nya eta bahan bakarna teh ku batu bara diduruk. Lamun eureun di stasiun Cimindi teh sora maneh hos-hosan kadengena teh. Majuna oge teu pati tarik teuing teu cara kereta api zaman ayeuna. Jaba lampuna oge lamun ti peuting teh teu caang ngan ukur reyem-reyem. Harita kuring boga babaturan dalit pisan. Ngaranna si Warsa. Manehna boga niat reka makam gede. Anu maksudna nyaeta rek meta nomer nalo. Da ari kuring mah lamun pasang nomer nalo teh sieun kapanggih ku kolot kuring. Sabab kolot kuring mah panatik pisan kanu kararitu teh. Kulantaran sobat dalit nya kuring daek milu nganteur. Lah, tong kikituan sa. Haram kikituan teh sia. Ieu mah urang hayang ngajaran. Sakali we urang menta dipangrejekiankeun sugan karuhun aya anu di eta makam mere atuh. Ulah sa, ulah. Ari hayang duit mah mendingan digawe sing suhud cara batur. Lah kuring mah rek nekat nyobaan bae. Maknya ari urang jauh daratang kadinya mata kitu ge karasa meureun. Maneh mah kaditu teu kudu mawa nanaon lah. Ngan seukur maturan urang hungkul. Nya ari keukeuh mah atuh heug lah teu nanaon ku kuring rek dibaturan. Harita teh pas malam Jumaah pisan. Kuring peuting-peuting datang ka eta makam. Kuring mah teu mamawa nanaon. Ngan ukur mawa roko hungkul. Ari si Warsa mah rebo ku babawaan. Sigana wae mawa sasajen keur di makam. Kuring indi ti imah jeung si Warsa teh kira-kira jam 11 peuting. Da cenah kadinyana rek murut tengah peuting. Di eta makam teh nya paroek nya geueuman. Jaba angin meni ngagelebug nebak tatangkalan. Dari teh usum halodo. Bulan riem-riem ngan ukur katembong saeutik. Da kahalangan ku tatangkalan anu harieum. Ari jajalaneun ngan ukur satapak. Da puguh kenca katuhuna pinuku eueuh anu ngababadeg. Kuring jeung si Warsa leumpang ku kurubutan. Sanggeus nepi ka jero makam,
Si Warsa tatan-tatan nyiapkeun sasajen dina luhureun kertas koran. Katinggalina teh aya kembang anu dibungkus ku daun cau. Aya belum cau kapas. Aya endog hayam. Aya surutu jeung anu sejena. Si Warsa tuluy nyeungeut tapas kalapa garing. Tuluy ditiupan sangkan gancang hurung. Geus hurung, kumanehna diperlukan menyan. Barejeng kunyam-kunyem babacaan nyaritakeun tujuanana. Harita kuring mah cicing we digigireunana teu milu babacaan. Saterusna si Warsa nepikeun ka mandeko. Tawasul mere hadiah ka eta kuburan anu keur dising hareupan. Kukuring kadenge si Warsa wiridan maca ya latif terus-terusan. Ari kuring mah cicing teu babacaan. Da angkenan teh ngan ukur nganteur. Keur anteng kitu kukuring karasana ayeuna mah suasana teh jadi robah. Loba kadenge sora-sora anu teu pararugu. Kana punduk pating sariak karasana. Kulit jadi carucukan. Rasa kasieun timbul. Angin gede katinggali nebak tangkal waru anu ngaroyom ka eta kuburan. Sora daun waru manis seah. Harita awak kuring jadi ngayod-yod. Sa ayo urang balik. Sa urang masieun. Titing sia. Tah karuhuna geus datang. Karasa aya angin ngagelebug. Sa urang mah sieun sa. Ari sieun mah maneh cicing di tukangan tonggong urang we atuh. Nya kuring teh ngagugu kan omongan si Warsa. Tapi kasieun mah tetep teu daekeun leungit. Sigana dina tangkal waru aya sora awewe anu seuri cicik kikikan meuni pikasieunun. Kuring salian ti peureum teh. Ceuli ditutupan ku ramo leungeun.
Da embung ngadenge sora. Ari si Warsa mah husu we wiridan. Siga anu eueuh kasieun. Leungit sora awewe anu cicikikikan. Panon kuring dipeletetkeun saeutik. Hayang nyaho kasih Warsa anu keur wiridan tea. Kira-kira 1:30. Jol pelengseng seungit minyak anu sok dipake ku ajengan. Seungitna mani meleber minuhan eta rohangan. Tekung si lila datang makhluk make papakean anu sarwa bodas. Di luhur sirahna make udeng siga para sunan atawa kiai. Lempangna rada bongkok make itu anu saterusna eta makhluk teh ngomong. Maneh isilah ulah cicing di ieu tempat. Pek gersak indit ka belah kidul. Jika nawai eta makhluk teh teridoeun maraneh aya di darieu. Komo eta tempat dipake menta anu teu parugu. Ari kuring mah sanggeus ku makhluk dicaritaan kitu teh. Ngadadak kalah tunu meni teu kuat teu bisa ditahan. Anu antukna kuring mah ngagoler di eta kuburan. Ari si Warsa dititah kitu teh nurut. Ngagedi ka belah kidul ka jalan rel kareta api. Bari teu poho ngaluarkeun rokot tina sakuna. Sakalian rek udud meh teu tiris teuing. Ngan barang kuda kodok kana saku korek apina eueuh. Sigana wae tadina meureun basa nyeungeut tapas kalapa poho teu disakuan deui. Keur kitu nyai-nyai aya cahaya nyampeurkeun ti belah kulon. Meureun tadina mah rek mentasieuna keur nyinut rokok. Padahal anu nyampeurkeun teh cahaya kereta api si Gomar anu nyai-nyayan. Si Warsa siga anu teu surti kana eta kaayaan. Anu akhirna eta si Warsa teh katabrak kereta api si Gomar. Awakna rajet paburisat teka puluk deui. Kuring nyaho kitu teh sabada kuring hudang ti eta makam. Kadenge loba sora jalma raribut ngaromongkeun aya jalma anu katabrak kareta api. Kuring gura-giru muru ka eta tempat. Nyawae masyarakat didinya geus ngagimbung. Sebagian anak aya anu nyokotan daging-daging anu paburisat diwadahan kana daun cau anu diamparkeun. Suku jeung leungeunna para rontong papisah jeung badana. Pon kitu deui sirahna ngaguluntung pinuh ku getih. Keur kitu
aya salah seorang warga anu manggihan identitas eta jalma. Yen eta jalma anu katabrak teh ngaranna Warsa, alamatna urang Citaman. Barang adenge kitu, awak kuring leuleus jeung ngaleper. Sing horeng anu katabrak kareta api teh sobat kuring pisan. Anu tadi peuting bebarengan di makam. Ngan harita kuring tegeruh kasasaha. Kuring api-api teu nyaho. Tapi sajeroning kitu dina jero hate kuring ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga si Warsa mulangna ka rahmatullah sing ditarima iman Islamna, dihampura dosa perdosaana, sarta diberi tempat anu layak keur manehna. Di harita kuring jadi ginggiapeun. Kuring teu daek deui urusan jeung nu kararitu ngadatangan makam-makam anu tujuanna rek dipake neangan duit ku cara anu kasebutna musyrik.